Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan tadi mengenai kitab Tanqihul Qaul. Tadi sudah membahas di bab pertama mengenai keutamaan ilmu dan ulama. Nah, sekarang lanjut bab 2 yaitu Bifadilati la ilaha illallah. Nyaeta dina kautamaan lapad la ilaha illallah. Nah, mangga kitabna kurang buka sasarangan seperti biasa bisi aya nu keliru atau napi ngamakna anana kirang tepat enggak di dilaresan wae di kolom komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsani ari ieu bab anu kadua fi fadilati la ilaha illallah dina martelakeun kautamaan-kautamaanna lapad la ilaha illallah. La henteu aya ilaha anu wajib diibadahan ilallahi angin Gusti Allah. Qala parantosna dawuh saha Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shollallahu moga maparin rahmat sa Allah Gusti Allah alaihi kaitu Kanjeng Nabi wasallama jeung kasalamatan man sing sajalma qala anu ngucap itu si jalma kulla yaumin dina saban-saban poena teh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kana lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi atamarrotan kana 100 balikan jaa maka bakal datang pikeun itu si jalma anu maca lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah teh yaumal qiyamati dina poe kiamat wa wajhuhu jeung ari raraina itu si jalma anu maca lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah teh kal qamaril lailatil badri eta ibarat caangna dina bulan purnama. Nah, jadi siapa saja yang membaca lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali sehari, nah, bakal datang nanti di hari kiamat teh orang tersebut yang membaca lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wajahnya itu ibarat terangnya cahaya di malam kalkomal badri bulan purnama. Nah, seperti cerahnya malam di bulan purnama. Nah, lanjut wangqala sareng parantos ngadawuh saha sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalu zikri ari pangutama-utamana zikir la ilaha illallah eta lapad la ilaha illallah. Tuh, jadi pangutama-utamana zikir teh nyaeta ngucapkeun lapad la ilaha illallah. Wa afdalud du'a jeung ari pangutama-utamana doa alhamdulillah eta maca alhamdulillah. Jadi pangutama-utamana zikir maca lapad la ilaha illallah, pangutama-utamana ngadoa nyaeta maca alhamdulillah. Terus waqala sareng parantos ngadawuh saha sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala parantos ngadawuh saha Allah Gusti Allah taala halna maha luhur Allah la ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah eta kalami dawuhan kami saur Allah teh wana jeung ari kami huwa eta Allah man sing saha jalma qalaha anu ngucap itu si jalma teh kana lapad la ilaha illallah dakhala maka bakal asup pikeun si jalma anu maca lapad la ilaha illallah teh hisni kana raraksaan kami waman jeung sing saha jalma dakhala anu asup dakhala hisni anu asup kana raraksaan kami amina maka bakal salamet min aqobi tina siksaan. Tah dina hadis ieu salanjutna nyaeta Allah teh parantos ngadawuh lapad la ilaha illallah kata Allah teh eta dawuhan kami jeung ari kami eta Allah. Terus sing saha jalma anu maca kana lapad la ilaha illallah maka bakal asup kana raraksaan kami bakal dijaga ku kami tina kagorengan merenya tina kagorengan tina mara bahaya atawa napi sajabina. Waman jeung sing saha jalma dahola anu asup daholal hisni anu asup kana raraksaan kami amina maka bakal salamet min aqobi tina siksaan. Tuh bakal salamet tina siksaan geus dijaga ku Allah terus disalametkeun tina siksaan.
Lanjut, waqala sareng parantos ngadawuh saha sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aduh cenah kudu nyumponan aranjeun kabeh, kudu ngaluarkeun aranjeun kabeh zakata abdanikum kana zakatna awak aranjeun kabeh biqauli la ilaha illallah, ku ngucap lapad la ilaha illallah. Tuh dina hadis anu ieu jadi badan urang teh harus dijakatan nyaeta ku lapad la ilaha illallah. Terus waqala sareng parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma sing ma min abdin henteu ayati hiji hamba yaqulu anu ngucap itu hiji hamba teh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kana lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa angin qala parantos ngadawuh saha Allah taala Gusti Allah taala halama haluhur Allah, sodako abdin parantos benar hamba kami ana ari kami eta Allah la ilaha illa ana angin kami ushidu kudu nyaksian aranjeun kabeh ya malaikati he malaikat kami qad ghafartu kana sanyanyana kami ngahampura lahu pikeun si jalma anu maca lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah teh taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhir, kana dosa anu parantos tihla jeung anu dosa anu bakal datang. Nah, jadi sing saha jalma anu ngucapkeun lapad la ilaha illallah maka bakal dipangmentakeun hampura ku malaikat teh pikeun eta jalma anu maca lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah teh kana dosa perdosaan anu parantos dilakonan jeung dosa perdosaan anu bakal datang. Nah, eta hadis anu tadi. Lanjut kana tegasna dosa kecilnya, dosa kecil min sogoir tadi tengah ayat. Waqala sareng parantos ngadawuh saha sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mansing saha jalma qala anu ngucap itu si man la ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah kholison bari ikhlas mukhlison tur ngabersihkeun dakhalal jannah maka bakal asup itu si jalma anu maca lapad la ilaha illallah teh ka surga. Nah, jadi sing saha jalma anu maca lapad la ilaha illallah bari ikhlas tur ngabersihkeun maka bakal diganjar ku Allah teh lebat ka surga. Terus waqala sareng parantos ngadawuh saha sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sing saha jalma kana anu kabuktosan itu si jalma teh awalu kalamihi dina mimiti cariosanana teh la ilaha illallah lapad la ilaha illallah wa akhiru kalamihi jeung akhirna cariosan si jalma teh eta lapad la ilaha illallah wa amila jeung bakal migawe alpasayatin kana 1000 kagorengan wa amila jeung migawe alpasayatin wa amila jeung migawe itu si jalma teh alpasayatin kana 1000 kagorengan in asya sanajan hirup itu si jalma teh alpasayatin kana 1000 tahun la yasaluhu maka moal nanya lahu ka itu si jalma teh sa Allah Gusti Allah angdambin wahidin tina dosa perdosaan hiji oge. Tah dina hadis nu ieu mah jadi sing saha wae jalma anu maca lapad la ilaha illallah dina mimiti urang misalkan rek ngalakukeun hiji aktivitas tah urang maca heula lapad la ilaha illallah terus saenggeusna kitu urang saenggeusna urang ngalakukeun aktivitas eta urang maca deui lapad la ilaha illallah tah maka sanajan urang ngalakukeun kagorengan in asya tuluy urang teh masih kaayaan hirup alpasayatin kaayaan hirup bakal 1000 tahun deui la yasaluhu maka moal nanya lahu ka eta jalma anu ngalakukeun kagorengan teh sa Allah Gusti Allah, jadi Allah moal nanya ka jalma eta teh ang zambi wahidin kana dosa hiji oge. Nah, jadi moal ditanya si dosana teh hiji oge sanajan mang ribu-ribu dosana moal ditanya hiji oge ka jalma anu sok ngucapkeun
lapad la ilaha illallah dina mimiti aktivitasna jeung di akhirna. Terus waqala sareng parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mansing saha jalma qala anu ngucap itu si iman teh la ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah min ghairi ajabin bari henteu ujub sombong bari henteu sombong ujub toro makahi berbiha kusabab maca lapad la ilaha illallah teh Ta'irun hiji manuk tahtal arsy di sahandapeun arasy yusabbihu anu sok maca tasbih itu manuk ma'al musabbihina sartana jalma anu sok maca tasbih ila yaumil kiamah nepikeun ka poe kiamah wa yuktabu jeung dituliskeun lahu pikeun itu si jalma teh naon sawabuhu ganjarana. Nah, jadi ketika ada orang yang membaca lapad la ilaha illallah dengan hati na ikhlas bersih henteu sombong henteu aya tiatan sombong toro maka bakal hiber biha kusabab maca lapad la ilaha illallah teh ta'irun hiji manuk tahtal arsy anu aya di sahandapeun arsy yusabihu anu sok maca tasbih itu manuk teh mal musabihina sartana orang-orang anu sok maca tasbih ila yaumil kiamah nepikeun ka poe kiamah wa yuktabu jeung bakal dituliskeun lahu pikeun itu si jalma anu sok maca lapad la ilaha illallah teh naon sawabuhu ganjaran tah jadi ganjaran teh bakal dituliskeun sapertikeun anu si manuk jeung jalma anu sok maca tasbih. Terus waqala sareng parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mansing saha jalma qala anu ngadawuh anu ngucap itu si jalma teh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kana lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marrotan kana sakali balikan gupiro maka dihampura lahu pikeun itu si jalma teh naon dzunubuhu dosa-dosana wa in kanat jeung sanajan lamun kabuktian itu dosana si jalma teh misla zabadil bahri saperti budah di lautan gitu. Jadi sanajan kita mempunyai dosa yang begitu banyak ibarat dosa kita sebanyak buih yang ada di lautan maka gupiro Allah bakal mengampuni kita. Nah, ya sesuai redaksi anu aya dina hadis ieu. Terus waqala sareng parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ida di mana-mana marro ngaliwat sahal mukminuna jalma mukmin ala maqabiri ka pakuburan pakola tuluy ngucap itu si jalma mukmin teh anu ngaliwat ka kuburan teh la ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabari ngaliwat bari maca eta nawaro maka bakalnya angan saha Allah Gusti Allah tikal kuburi kana eta pakuburan teh kullaha tegasna sakabehna wa ghafara jeung bakal ngahampura liqa iliha ka jalma anu maca lapad la ilaha illallah dugi ka beres eta teh wa kataba jeung bakal nuliskeun Allah lahu pikeun itu si jalma anu maca lapad la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu nepi ka beres alfa albis hasanatin kana 1000 kaalusan waropa'a jeung bakal ngangkat lahu pikeun itu si jalma anu maca lapad la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dugi ka beres teh alfa alfi darajatin ngangkat kana 1000 derajat wahabto jeung bakal ngagugurkeun Gusti Allah anhu ti itu si jalma anu maca lapad la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dugi ka beres teh alfa alfi sayyiatin kana 1000 kagorengan tuh bakal dihapus anu digugurkeun. Tah jadi dina hadis anu ka-10 nu terakhir dina padilahna lapad la ilaha illallah sing saha jalma siapa saja orang yang ketika dia lewat
kuburan, terus orang itu membaca lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika orang itu membaca itu, ketika dia melewati kuburan, nawaro, maka bakal memberi cahaya Allah Subhanahu wa taala ke dalam kuburan, kulaha tegesna sadaya kuburan di pasihan cahaya, bagoparo jeung bakal ngahampura ilikol iliha ka orang anu maca lapad la ilaha illallah bika beres eta wa kataba jeung bakal nuliskeun lahu pikeun itu si jalma anu macana teh bakal dituliskeun 1000 kaalusan, terus diangkat 1000 darajat, terus digugurkeun kana 1000 kagorengan. Tah eta dina kautamaan lapad la ilaha illallah. Sakitu anu tiasa kapihatur, mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan di dalam memaknai atau membacanya, boleh berkomentar di bawah untuk dibetulkan. Terima kasih.